no problem jeung aing bahasa Inggris nya terang naon hartina rumata kudu pinter hirup teh kudu gaul jeung jelema pinter ngarah kabawakeun ai no problem naon heuh kudu pinter nya hartina heuh kana aya kitu nya ho Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baju. Dina soal kasalahan sanajan ti kaula ge no problem. Naon ai no problem teh. Bahasa Inggris teh. Manya bawahan raja teu bisa ngomong bahasa Inggris. Panai teu nyaho mah wajib nanyakeun. Naon hartosna no problem pan cekolot baheula mah lamun urang cenah jadi urang Sunda kudu alewoh gado ai alewoh gado teh lain gado laer. Tapi kudu mineng nanyakeun lamun rumah sia urang teu apal. Naon ai no problem bahasa Inggris. Nah, ai maneh nya terang bahasa Inggris nganaon hartina hartosna nu dimaksud lumatak aya koran teh baca ulin ka Kuningan kota ngarahnya trotoar grape ngarahnya stopan ngarah apa ka toko pajar ulah ngotok moyok wae di lemur ulah kuper hirup teh heug aya koran teh baca saeutikna teh namahan wawasan kana paelmuan urang ulah ku uleun jadi jelema teh ngajiji kana koran dan nu ditaroskeun teh naon hartosna no problem jeung aing bahasa Inggris nya terang naon hartina rumata kudu pinter hirup teh kudu gaul jeung jelema pinter ngarah kabawakeun ai no problem naon heuh kudu pinter nya hartina heuh kana aya kitu nya ho tugan aing apa naon hartosna no problem teh Gusti pamit telepat mah no problem teh dahareun anu dihuapkeun ablem teh madu sia teh ai ablem mah lain kueh nu siga surabi apem apem mah lain pipi kemu camepem ai hartina no problem teh eueuh masalah. Oh tidak ada masalah. Jadi dina perkara kasalahan nu ngaran-ngaran jelema pantungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk tara kapake sore janji sore tara kapake isuk taya sifat ning jelema dina nalungti kana kasalahan batur mapan sakotrek kayu api bisa pan ka batur mah kitu ka batur mah kieu si anu mah kitu si anu mah kieu tapi lamun ngeunteung diri sorangan geuning urang teh leuwih bobolokot alabatan nulian ya timbalan naon sabab kabeh di dieu jelema gudangna kasalahan jeung gudangna kakurangan da urang teh cekolot teh mah dina katerangan moal salawasna bener da urang teh lain malaikat moal salawasna salah da urang teh lain si setan sariring-riring dumadi mibana papas teh dua nu moal bisa dirobah ku manusia
kurang urangtara subur anak geus pangih dina subur urang soktara kurang bunga tanah susah anak geus mangih ka susah urang sok hese mangih ka bunga ieu nu teu oleh dilakonan ku jelema sapopoe da jelema urang teh beda jeung manusia naon bentenna teh dah ai manusia ai jelema mah ieu tanu ngawujud aya rungkunukna nu katempo nu karaba aya jontrotna aya jungkunukna ieu ta dohirna tah jelema tah kulan dah ta eta jelema daleres atuh da manusia nama gaib gaibna manusia sakapeung ngancik sakapeung teu ngancik mun manusia keur ngancik di jelema yakin ieu gawena jelema teh walasan deudeuhan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngantir kanu keung nyaangan kanu poekeun mere maweh ka sasama hirup ngahudangkeun nu labuh ngajait kanu titeulem mere dahar kanu keur lapar mere nginum kanu keur haus ieu sifat ting jelema nu kaancikan manusia kaancikan mah kitu ban cirina teh tapi sabalikna mun manusia teu ngancik di jelema yakin ieu gawena jelema teh sirik pidik iren panaten dudupak rurumpak ujub ria takabur iri dengki jahil kaniaya buraong bantango cegekan panatik gereuhan cicik melik merege hese keket bengkene buntut kasuran teu kaop batur meuli mobil tatangga teh meuli tatangga meuli TV hate teh ngagedur asa diduru yo puriding digenenya teu kaop tatangga balik ti Jakarta mawa mobil meuteuh pajarkeun teh munyung tah eta tina sirik pidik teh sifat ning jelema sapopoe kitu ban timbalan nya dawuh urang saling maklum sabab nggoning dina perkara kasalahan tilu pan pangampura teh aya pangampura enteng pangampura bangga pangampura enteng ning bangga ai pangampura enteng menta hampura ka pangeran ai pangeran lautan sagalana boro-boro dikenakeun sanajan hate urang dina hate ieun pangeran parantos uningaeun kana tekad jeung ucap-ucapan nu bakal dikenalkeun kana karetek atina jalma sewang-sewangan parantos uningaeun Gusti mah yen urang teh dek minta maaf ta eta kulan daw matak atuh ya daw anu kahiji tah sadaya eta nu enteng ai nu bangga minta hampura ka sasatoan contona di dinya maehan anjing atawa maehan ucing minta hampura teh ka indung ucing moal ngadenge paling ge dijawab ku meong da ucing mah teu nyahoeun aya nu nyahoeun ngan ucingna ucing gering ucing gering euy baik raw ai pangampura enteng ning bangga tah ieu nu dilakonan ku jelema sapopoe hade enteng banget enteng ning bangga menta hampura ka jelema lamun seug entengna eta jelema teh sadar ngahampura kana sagala kasalahan urang banggana lamun eta jelema kekeh tetep marak kedeweng tak mau ngahampura ban teas mu ngahampura kana sagala dosa nu dijieun ku urang pan kadituna bakal jadi dosa salawasna leres teh jurang nu matak cekolot eueuh deui cenah pangampuh-ampuhna jimat manusia dilakonan sapopoe teh lintang ti silih hampura jeung papadana urang sae daw kedah kitu geuning cekolot baheula mah cenah ieu nagara bakal mulus rahayu berkah salamet lamun dipingpin ku budak angon geuning budak angon urang kampung bauli sung imahna batu satangtung doh aya kitu ngancik di bibirit leuwih eta di hatepan ku haneulem di tihangan ku hanjuang doh
teh ieu teh bahasa kolot anu ngandung falsafah eta teh. Tanin pandede. Cobi cai Ngandung makna atuh pugu. kurai Naon hartosna ieu nagara bakal aman santosa lamun dipingpin ku budak angon. budak angon dah. Budak angon mangarana ge ngangon. Jadi kaangon sapopoena boro-boro jelema sato Muning awalnya. muning dituntun mah ku budak angon nurut. Urutna boga kaluhan pan. Daw. Lamun nagara jeung bangsa dipingpin ku budak angon, bakal kaangon rahayatna, kaangon nagarana. Kagero. Kagero Kalunguhan teh. cinek cek dina bahasa agama lamun dipingpin lain ku ahlina tunggu karuksakanana eta pan ayat-ayat Allah. Doh. Nya. Doh. Tepatna. Ya, dawuh timalan Gusti. Kudu ahli. Pangeran cenah teresepeun ka makhlukna anu sok nyieun karuksakan di luhur bumi. Ta eta kulan kade. Piteuk tongo walang taga ronggo godongan sagalana dadamelan anjeunna wajib ku urang teh dipuji apan dina katerangan agama kita teh sagala puji kagungan anjeunna pan eta teh. Ciptaan Timalan. aduh sadayana ge. Kahartos. Urang saling maklum. Sami-sami Gusti, sami-sami hapunten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.